Mangga salajengna kana pidangan peer teaching anu bade dibegikeun ku Teh Siti Jahrotul dihaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ieu teh kelas 7B-nya. Kumaha Darara Mang? Alhamdulillah sae Ibu. Alhamdulillah sae Bu. Alhamdulillah. Kaleresan ieu teh kan beres istirahatnya, tos istirahat salat duhur. Aratos emam sadayana nya. Atas Bu tadi jajan dua kali jajan uji Bu. Mohon syukur. Kade tunduh. Sumangetnya pelajaran bahasa Sunda sareng Ibu dinten ayeuna nya. Semangat atuh kami sareng Ibu mah. Pasti atuh. Ayeuna urang tes heula suarana ieu nya. Kami Ibu nyebat sampurasun, jawabanna teh naon teh? Rampes Bu, leresan. Ayeuna urang cek heula sampurasunna lalaunan. Sampurasun. Sampurasun. Kumaha sadayana? Sampurasun. Asik, mantap pisan. Alhamdulillah kelas 7B tepang disang Ibu dinten ayeuna ieu teh lawungan anu kadua da kamari mah nembe perkenalan hungkulnya sareng Ibu teh. Tah ayeuna urang lebet kana lawungan anu kadua mimiti urang diajar kana materi. Sate acana ieu sate acan kana resmi kana materi ayeuna urang buka heula ku doa supaya naon? Supaya diajar urang teh langkung berkah cik saha anu bade mimpin doa dinten ayeuna. Ngacung hayang Abi mantap. Seueur pisan aduh nu mananya Ibu bingung. Hoyong anu ngangge cindung beureum. Hayo Neng Vita mangga. Siap Ibu. Hayu ramai jangan sadaya sate acan diajar, hayu urang ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse. Alhamdulillah, mudah-mudahan ku ngadoa tadi urang ku Allah dipasihan kaberkahannya dina nyiar ilmu. Oke, urang ngadoakeun rerencangan urang sadayana anu nuju teu damang, anu nuju batuk, Ibu oge nuju batuk ieu teh mudah-mudahan tiasa enggal damang. Amin ya Allah ya robbal alamin. Tah, barudak cobi sekretaris teh Neng Ratna sanesnya, leresnya. Mohon Ibu kumaha. Neng Ratna dinten ayeuna aya nu teu lebet bageur. Alhamdulillah lebet sadaya Ibu. Lebet sadayana cobinya ku Ibu dicek heula ieu bisi tarunduh keneh nembe istirahatnya. Coba Neng Nadia Fitri Wulansari. Aya Ibu. Aya alhamdulillah. Terus Neng Nita Novita mana isi gelis? Hadir Bu. Alhamdulillah. Neng Nurhayati mana isi kalem? Abi hadir Ibu. Alhamdulillah. Anu tadi ngadoa Neng Vita, mana Neng Vita teh? Aya Bu. Alhamdulillah. Ieu sekretaris andalan Ibu ieu Neng Ratna nu mana aya? Aya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin, lengkap sadayana ayanya. Dinten ayeuna teh barudak Ibu baris ngabahas materi kahiji dina paguneman. Tapi materi kahiji nyaeta paguneman. Tapi sebagai kenang-kenangan asik. Kan dina Facebook mah geuningannya sok aya memori cenah kitu. Tah ayeuna mah meh kenang-kenangan urang ieu ngamimitian diajar bahasa Sunda, urang selfie heula babarengan sareng Ibu. Bade? Siap Ibu. Ya, sok ayeuna mangga hidup tiasa muka non teh namina teh anu filter teh sok ngangge filter sok bade nu Siap Ibu, siap Bu. Ibu oge bade ngangge filter ya. Ibu filterna anu mananya? Tah ieu Ibu mah. Tah, Ibu aya daunan. Coba anu sanesna bade nu mana? Sok milih hiji urang foto babarengan sate acan diajar. Wah, Neng Nadia ngangge topi euy. Warna naon eta teh topina Neng Nadia? Warna beureum Ibu. Beureum, betul beureum nya, sanes berem nya. Teras, hayo. Nu sanesna urang foto heula supados sumanget. Neng Ratna bade nu mana filterna?
Neng Nita. Ibu abi mah teu Aya tiasa Nita mah wios teu kunaon lah. Neng Nita mah gayana manual wae. Aya nu ngangge kaca soca tingali. Masya Allah. Tingali aya uncal di kelas. Hayu urang foto heula siap ku ibu urang FS. Hiji Neng Nita di gaya sing gaya hiji 2 3. Sakali deui hiji 2 3. Sakali deui terakhir hiji 2 3. Oke, tos semangat sadayana nya. Semangat Ibu. Alhamdulillah. Sok ayeuna malaan eta na ke bisa jadi bodornya. Kayak sakedap ibu ge ngalaan heula ieu filterna. Tah dilaan heula tuh. Tas garilis teh ieu. Murid ibu teh meni pikaresepeun. Dinten ayeuna urang teh diajar paguneman. Ya paguneman teh nu kumaha? Cik sate acan kana materi. Ibu hoyong naros heula. Saha di dieu nu SD-na diajar bahasa Sunda. Acung. 7 SD diajar bahasa Sunda. Oh, Neng Ratna hungkul Neng Ratna mah pan alihan ti Londonnya. Hilap ibu teh. Nya sadayana diajar bahasa Sundanya kecuali Neng Ratna. Tapi Neng Ratna karena mamahna orang Sunda ngartosnya karena naon nu ibu diucapkeun? Artos Ibu. Ngartos. Tah ibu tadi interaksi naroskeun hidup. Saha nu SD-na diajar bahasa Sunda? Coba sakali deui ngacung saha nu di SD-na diajar bahasa Sunda. Wah, nya ngararacung. Artina hidup ngartos karena patarosan ibu leres teu? Artina hidup tiasa maham percakapan dina bahasa naon? Sunda. Sunda. Tapi pami ibu misalkan narosna kieu. Sawadekap, nanang tentang palahatahap. Jawabna naon? Duka Bu. Duka. Da ibu ge duka eta nyarios bahasa naonnya. Tah artina teh pagunemannya eta komunikasi ku bahasa anu sami-sami dipikaharti. Tah ayeuna urang bade ngabahas paguneman. Nya naon atuh paguneman teh cik cobanya dina pangajaran paguneman teh penting pisan. Namina ge paguneman teh bahasa Indonesia teh percakapan. Paham teu percakapan? Ngobrol Bu. Ngobrol leres Neng Vita naon deui coba? Ngawangkong. Ngawangkong betul. Nongkrong di pos ronda ngawangkong, ngagosip. Ieu jigana teh nya maklum murid-murid ibu mada istri hungkul ieu teh nya alapah kana gosip. Eta teh komunikasi. Urang teh unggal dinten pasti ngalakukeun komunikasi. Leresnya, ayeuna sareng ibu komunikasi teu? Komunikasi Bu. Komunikasi. Tah ayeuna urang medar komunikasi dina bahasa Sunda teh kumaha nya. Mangga ditinggal heula. Ibu tos nyiapkeun sakedap. Jeng. Atos aya teu acan. Atos Ibu. Atos PowerPoint-nya atos ayanya. Punten ieu tah. Ku ibu moal tiasa di slide-keun ageng. Jalaran pami di slide-keun ageng ibu teu tiasa ninggal hidup. Nya wios kieu teu kunaon nya? Wios Ibu. Mohon Ibu. Sawios Bu. Kita tawis. Mohon. Tadi orang ngabahas heula saalit ngeunaan paguneman. Tujuanna naon? Supados hidup apa komunikasi dina bahasa Sunda teh kumaha? Aya naon wae nya. Nu kahiji paguneman asalna tina kecap gunem. Tina kecap naon barudak coba sebatkeun? Gunem. Gunem. Pami gunem na ku ibu dirubah janten curek janten dibacana naon? Gunem. Gunem. Betul. Gunem. Pami ku ibu na digentos janten u. Jadi naon? Gunem. Ya, jadi gunem. Tapi ieu mah na nu kumaha? Biasa Bu. Biasa Bu. Gunem teh hartina nyarita silih tempas, silih bales. Nya, lamun WA-an silih bales tah ngobrol ge silih bales. Atawa obrolan terus wangkongan tadi saur neng Nadia anu geulis leres wangkongan. Lamun dina bahasa Indonesia mah percakapan cenah. Lamun dina bahasa Inggris naon coba Neng Nita dibaca? Paguneman teh naon dina bahasa Inggrisna teh cenah? Dialog. Neng Nita, dialog. Ya, dialog. Ya, bagian tina kahirupan sapopoe.
komunikasi dua arah. Aya nu nyarita, aya nu diajak nyarita. Nya, teraskeun ye. Paguneman aya nu langsung, aya nu teu langsung. Kumaha tah contona nya? Oke. Diteraskeun deui ciri paguneman. Paguneman dilakukan ku dua orang atawa leuwih. Bener teh nya? Kayak ieu mah sakilas kayak urang bahas deui. Tah, saatos kitu barudak urang baris ningali heula contoh video paguneman. Penasaran teu? Penasaran. Penasaran. Siap, antosan sakedap Ibu ngalihkeun heula ieu nya. Aduh, punten ieu teh diselang jeung batuk Ibu tadi. Punten mun rada guludugnya barudak. Oke, siap, sakedap. Mangga titenan ayeuna paguneman anu kahiji ku Ibu bade dipuikeun heula ieu dina YouTube. Witi lapang. Tos ningali Punten. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Aya geuningan Arul. Witi mana Arul teh? Witi lapang. Tos ningali nu main raket. Sae atuh ningali nu main raket mah, tapi kunaon bangun sedih kieu? Bade kumaha teu sedih, tadi teh hoyong ngiringan main raket tapi teu gadekna. Kapan itu aya raket di kamar Ibu? Ibu mah eta mah raket nyamuk. Arul mah hoyong raket kanggo olahraga. Nyanya ke atunya doakeun upami aya Ibu gaduh artos, ke urang mese raket kanggo Arul. Mohon Ibu hatur nuhun. Cobi tadi aya nu seuri tadi. Neng Nadia nama ke seuri cobi. Apanan hoyongan raketnya, Bu? Nuhun Kumaha leres. teh cenah aya di kamarna. Ari apek teh raketna sanes raket olahraga, kalahkah raket nyamuk jadi we pika seuri. Leres. Nu aya sanes raket olahraganya tapi raket nyamuk. Tah didinya katinggal teu anu ngobrol teh saha cobi? Ibuna Arul. sareng anakna. Ibuna sareng Arul anakna di mana ngobrolna teh nya eta nya kira-kira tempatna Ibu Mina leres ngobrolna langsung atawa teu langsung ya? Langsung. Muhun nah Nganggo make media. dengan media leres Neng Nita ngobrolna langsung. Ari urang ieu nu nuju ayeuna belajar ngobrolna langsung atawa teu langsung? Teu langsung da teu Iya. pendak. Bukan aya ieu. Leres Kahalangan ibunya. pisan. Leres aya nu ngahalangan, naon nu ngahalangan teh? Jarak, Bu, jarak. Jarak leres. Jarak Jadi urang mah Bu. muhun, ibu ge ieu nu katinggalna teh ieu na we hungkul mastakana nu dihandapna mah duka ieu ngangge androk atawa ngangge lancingan teu katinggal ku ibunya. Tah eta nu dimaksud ngobrol henteu langsung. Nya janten tiasa nyimpulkeun nya ngobrol langsung mah dina kaayaan anu sami, tempat anu sami, pendakna langsung. Pami teu langsung mah ngalangkungan media teh. Nah, tosnya diperhatikan eta nu kahiji. Ayeuna Ibu bade muter anu kadua, mangga ditinggal sakali deui bari dianalisis ku hidupnya. Nu kadua sakedap. Ditingali heula ieu anu kadua. Nah, siapnya. Hilap tadi Ibu tak acan ieu teu acan namina teh di share suara sakedapnya bageur ya. Halo Lin. Hei, iya Fitri. Nya, maknya tak apal karena suara abdi. Bisi lepat weh. Fit, kumaha pancen bahasa Sunda teh? Tas rengse di pida mana tanah pita acan? Pancen ngaran carpon teanya. Muhun, tos beres tak acan. Atos atuh. Ari Linda kumaha? Puguh tak acan. Tiasa ningali teu. Soalna di rorompok tak aya majalah bahasa Sunda. Janten teu tiasa ningal contoh. Ya
sok we bade ningali mah ngan ulah niron. Nyamual atuh, iya mah bade maca wungkul, bade ngabandingkeun carpon kenging Fitri kumaha. Nya sok atuh bade ka di ayeuna. Teu nuju rariweuh kitu. Henteu, sok we rek ka di ayeuna mah. Urang sakantenan ngidamel PR matematika sareng bahasa Inggris. Nya atuh, ayeuna bade ka Bumi Fitri, antos we. Mangga. Tah, kitunya anu kadua sakedap anu kadua eta ge paguneman oge nya leres teu? Ngangge naon coba eta pagunemanana? HP, Bu, HP. Ngge HP betul, telepon. Saha di dieu nu sok teteleponan sareng gebetanana? Nadia. Nah, Bu, Ratna, Bu. Allahu Ratna Akbar. Bu, Ratna Ya ta. Allah. Ya, Ratna. Tapi eta komunikasi sanes, paguneman sanes. Komunikasi Komunikasi Bu. paguneman leres. Langsung atau napi teu langsung? Langsung. Iya, Pan, Bu. Langsung ngalangkungan HP. Ngalangkungan HP leres. Tah, mangga ayeuna saatos eta urang tingali deui nya materi ngeunaan pagunemannya supados langkung munal deui hidup. Nah, tingali ciri paguneman nu kahiji. Paguneman dilakukeun ku dua urang atawa leuwih. Tina video kahiji sareng video kadua aya sabaraha jalmi dina paguneman eta? Dua. Aya dua. Dua. Biasa teu paguneman Dua. lamun mung sajalmi. Teu, Bu. Ya, Biasa Atawa eta mah leuwih. ngalamun leres teu? Leres. Ratna berbicara pada Ratna sendiri tiasa henteu tiasanya. Kedah di parios. Kedah di parios leres pisan. Eta mah biasana anu nyarios ka dirina nyalira bari gogorowokan eta mah nu sok aya di sisi jalan teh nya nu kumaha nya? Nu kumaha biasa nu di sisi jalan geuningan? Anu kirang sasetrip, Bu. Ih nu kirang sasetrip leres pisan Neng Pita. Tah matak lamun hidup ngobrol nyalira teu aya rencangna tiasa jadi kirang sasetrip nya kade. Teras anu kadua tingali ciri paguneman komunikasi lumangsung dua arah dialog leres teu eta didinya dua arah. Dua arah, Bu. Anu katilu lamun dina nulis paguneman sok ayat ngangge tanda kekenteng teh bahasa Indonesia naon cing saha anu tiasa ku ibu kayak dipasihan Nadia naon ari Kutip, kekenteng Bu. Tanda kutip, mana Bu. jawabanna ngaku Abi. lah emang ngaku sadayana ieu kudu suiteun ieu ku ibu dibagi bembeng hiji dibagi ku tiluannya. Aduh, Ibu. Aduh, atuh Bu menitiluan. Ieu mah atuh da ngacung teh meni langsung kutip kuduna ngacung heula nya engke deui ngacung heula nembe nyarios wayahna eta bembeng bagi tilunya. Teras ditilik tina suasanana tingali aya paguneman resmi aya teresmi tah duanana kinten-kinten lebet kana paguneman anu mana? Anu teu resmi. Resmi, Bu. Anu teresmi leres pisan. Ari nu resmi kumaha? Nu resmi mah biasana aya dina forum-forum rapat nya nu kararitu. Paham dugi ka dieu ciri-ciri paguneman? Paham, Ibu, Ibu. Kumaha Neng Ratna? kami wawancara eta resmi. Leres pisan Neng Ratna, leres pisan. Wawancara oge lebet kana paguneman resmi. Paguneman anu aya mangpaatna aya tujuanana kangge acara-acara khusus, kangge tema-tema khusus biasana disebut paguneman resmi. Sok ayeuna buka heula buku catetana ditulis kade hilap sok. Tulisnya bari Ibu dilajengkeun nya tah tadi paguneman teh obrolan silih tempa. Sok ku Ibu dipasihan heula waktos mangga ditulis ieu. Da barudak Ibu Digeser, manu istri. Bu. Sok. Mangga tulis we nya 2 menit ye. Tong hilap. Kade tadi paguneman kedah 2 jalmi. Lamun ngan sajalmi berarti kirang sasetrip. Kedah lebet ka RSJ. Naon RSJ teh? Rumah Naon sakit jiwa. Rumah sakit jiwa nya.
gangguan mental. Tah, kade tong seueur ngalamun matak janten barudak komo di SMP 17 Bekasi mata kengeng ngalamun nya. Nah, atos barudak ditulisna. Ibu wios ente upami dipoto wae ibunya. Ih, foto oge teu naon ke mangga ditulis dilajengkeun sok nu penting mah ingetnya kadenya tak ieu ciri paguneman nya. Keh atosnya Atos Ibu. atos alhamdulillah ayeuna mangga dina paguneman teh gaduh rupa-rupa tata krama teh nu ieu tata krama dina paguneman aya tata krama paguneman tata krama basa sareng tata krama sikep tah ieu engke baris dibahas langkung nyoko di pasamuan anu kadua nya ayeuna mah ku ibu dibahas heula sakedap nu kahiji tata krama dina paguneman kedah ngaregepkeun anu nuju nyarita tah ibu nuju nyarita ku hidup diregepkeun ieu teh berarti tata krama nya teras kedah ngagunakeun lentong anu merenah lamun misalkan nuju marentah lentongna marentah lamun nuju naros lentongna lentong narosnya tong nuju naros punten tutupkeun panto janten punten tutupkeun panto bari molotot atuh eta mah marentah bener ambek eta mah nya marentahna bari ambek kitunya rengkuh sareng pasemon teras teu meunang motong caritaan batur nya ke ieu urang bahas dina pasamuan langkung ieu di pasamuan nu kadua ieu tata krama dina basa nya kade dina basa Sunda mah aya basa loma basa lemes keur nyalira basa lemes keur batur ieu oge kangge pertemuan nu kadua tah janten tos kedah diinget-inget ieu nya ke pendak di sareng ibu baris ngabahas naon ya teras naon ditanya basa loma basa ieu tata krama sikap tah dina paguneman kudu rengkuh jeung pasemonan nu merenah kasaluhureun atau dipihormat awak kudu rengkuh teu meunang jegreg tong kaku jiga mumi nya tong jiga kitu tah ayeuna tinggal anu ieu nya tingali ku ibu baris ditaro hiji-hiji siapnya perhatikeun gambarna sayogi sampurasun Sampai. wah kurang kompak sekali deui sampurasun Sampai. nah ayeuna ku ibu siap baris ditaros hiji-hiji nya tinggal gambar anu kahiji mangga cobi kusaha heulanya Ratna mangga Neng Ratna tinggal gambar anu kahiji ieu naon kinten-kintennya nuju naonnya Ibu tak aya nampil. teu nampilnya sakedap sayang baget mana nah teu nampil kelas kedap urang uihan deui hapunten tah siapnya Neng Ratna heula mangga Neng Ratna kin dibantosan ku Neng Vita no gambar kahiji katinggal teu baget Aya Ibu. aya nu gambar kahiji katinggal nuju naonnya etanya Eta teh nuju naon bertegur sapa kitu Bu. mohon orang mananya nu biasana bungkuk jiga kieu teh nya dongko Orang Jepang Bu. orang Jepang mah pami bertegur sapa teh nya bari dongko arigato gitunya naon deui bahasa Jepang teh hilap deui ibunya bari dongko cobi Neng Vita tinggal anu kadua tinggal gambar anu kadua nuju naon etanya Menuju say hey, Bu. say hey nya abong bule ibu didinya gambarna berarti gambar dua ieu teh kinten-kinten pagunemana bakal kumaha eusina lamun dina basa Sunda cobi Kumaha damang gitu. kumaha damang leres pisan Neng Ratna kumaha cobi salian ti kumaha damang Sampurasun. leres pisan Neng Ratna sareng Neng Vita ku ibu dipeunteun heulanya dina daftar nilai bintang 5 siap leres pisan gambar nu kahiji tema pagunemana teh nyapa silih sapa bahasa Indonesia namanya arigato hey sampurasun wilujeng enjing nah seueurnya di bahasa Sundanya teras tah perhatikeun Neng masih keneh Neng Ratna sareng Teh Vita, Neng Vita, mangga. Siap, Bu. Coba Neng Ratna baca nu A. Punten. Punten dijawab ku B Neng Vita naon lamun punten dijawabna?
Mangga. Mangga, pinter. Ayeuna mangga neng Vita titik-titik ieu nu B-na naon dijawabna? Ngajawab naon di dinya? Sampurasun. Leres ana sampurasun dijawabna naon ku Neng Ratna teh berarti lamun sampurasun? Rampes. Itu tadi teh ieu teh silih sapa. Diteraskeun ayeuna siap-siap Neng Nadia sareng Neng Nita tos siap? Siap, Ibu. Siap, tinggal gambarna. Cobi Neng Nadia eta nu gambar kartun. Naon cenahnya eta teh naha make kitu? Nuju sasalaman Ibu eta mah. Nuju wawanohan kitunya. Nah make nuju wawanohan terang ti mana? Eta aya namian Bu, abdi Beni cenah. Abdi teh saha eta teh Rudi. Saha eta? Rudinya leres Neng Nadia. Coba Neng Vita tingali ieu, Neng Nita cobi tingali ieu nu gambarna. Anu bule nuju naonnya kinten-kinten. Sami nuju wawanohan Bu, tapi Nuju masih gena wawanohan. diwanohkeun ku rerencanganna kitu nya. Leres pisan matak aya sabaraha hiji jalmina di dinya. Sabaraha hiji jalmina di dinya Neng Nita? Aya 3, Aya 3. istri Anu, 2, pamaget Istri 1. 2, leres pisan. Di dieu teh nuju berarti naon? Berarti nuju naon ieu teh kasimpulanna Neng Nadia sareng Neng Nita? Kenalan, Nuju Bu. wawanohan. Nuju Wawanohan. wawanohan, kenalan, paminu namina wawanohan, kira-kira naon nu disebutkeunanya? Nami Bu, Nami, Bu. Nami, Nami. betul Dina pisan. heula Ingat, Bu. mohon pasti nami heula. Nya nepangkeun nami Ibu Siti Jahrotul. Kayak aya deui, oh nepangkeun Ibu Siti nami abdi Bu Ratna. Tingali dina contohna sadayana. Tah, kecapananya. Nepangkeun abdi Ani ti SMPN 17 Bekasi. Dupi saderek saha saurna kitu. Oh, abdi Dita ti mana cenah? SMP Sunda Jaya, Bu. SMP Sunda Sunda Jaya. Jaya. Jadi anu wawanohan teh saha sareng saha? Ani Nanti sarang Dita. Ani sareng Dita. Berarti tadi urang tos silih sapa sareng wawanohannya. Ayeuna kangge murid Ibu tercinta anu kalem Teh Nur Hayati mana? Atos aya Neng? Abi aya Ibu. Hayati mangga tinggal ye. Hmm. Naon ieu nya kira-kira ye naon ye? Nuju naon barudakna nya? Ya, upami ditinggal mah sapertosna teh bade angkat sakola ieu teh ibunya. Leres pisan, pami bade angkat sakola teh nanaonan heula nya kinten-kinten. Pamitan jika nama ibu ieu teh nuju Ih, pamitan. leres pisan. Di dieu saha nu di bumina bade angkat sakola salam heula sareng mama sareng bapak. Abi. Siap, kieu murid teladan ieu teh namina teh. Pamitan leresnya teh. Teh Nur Hayati nya ieu teh pamit bade ka mana kinten-kintennya? Bade ka sakola Bade ka gandong tas. sakola. Mohon soalna ngagandong tas. Ditinggali ayeuna ieuna tuh. Urang baca sasarangannya. Ambu Abah dina sareng AA ka sakola heula nya cenah baca sasaranganku Ibu dibacakeun heula punten. Muhun Mbah Ambu mios heula nya saur Dino. Nya kade hati-hati. Sor Abahna AA eta dina kade katalingakeun nya. Tuh ieu nu bade pamitan atanapi amitan. Berarti tadi teh aya naon wae nya dina gambar teh nu kahiji aya nu kumaha? Nu kahiji aya menyapa. Menyapa. Anu kadua aya naon? Wawanohan. Naon anu katilu aya naon? Pamit. Pamit. Urang tos aya 3 temanya dina paguneman anu tos kaguar dinten akhirna. Alhamdulillah. Tah, dina paguneman aduh punten ya guludu keneh ibu nanya. Dina paguneman tah ku tema-tema eta nu 3 urang ke baris diajar dina pasamuan anu salajengna ngadamel paguneman ngangge tema-tema nu kitu nya janten ti ayeuna di pikiran. Oh ieu kata kuncina naon ya. Ayeuna salajengna hideep ku ibu baris di pasihan. Kedap punten. Nah, dina paguneman salajengna dina latihan salajengna urang ayeuna baris latihan ngucapkeun
paguneman. Nah, disiapkeun sorana, ditinggal teksna, urang latihan sasarengan. Ya, ku ibu-ibu hoyong apa leres teu ieu? Ieu na. Sakedap. Siapnya? Yuk urang share heula. Teks paguneman. Ketinggalnya hiji, 2, 3. Hiji, 2, 3. Yuk. Assalamualaikum. Ibu. Ras. Waalaikumsalam. Ae geuningan Arul. Di mana Arul? Ras. Lapang. Ningali nu main raket. Main raket. Sae atuh main Kami raket. main raket mah. Naon bangun nu sedih Kunaon kieu. bangun lu sedih. Baduh kumaha teu sedih. Tadi teh Sedih hoyong tadi. ngilingan main raket tapi itu gaduh tergaduh raketna. Kapan Kapan itu itu aya aya raketnya kamar di ibu. ibu. Ibu mah karena raketnya nyamuk. Arul mah hoyong raket Raket olahraga. Nyanya kayak atunya doakeun Kami aya ibu ibu gaduh artos, artos. kayak Urang proses, teh raket kan kanggo Arul. Nuhun ibu hatur nuhun. Nah, kumaha gancang teuing teu teksna? Henteu. Bu cekap. Mohon, tadi anu dibaca ku hidup teh anu dina video YouTube teh anu hoyong raket kalah ka dipasihan raket nyamuknya tiasa dimainkeun teh teh ngangge main badminton teu tiasanya. Tah, jadinya tina teks anu tadi tah hidup diajar maca. Alhamdulillah katangan ku ibu mah tos sararae ieu teh macana teh nya. Udah biasa sareng mama sareng bapak diajar ngangge bahasa Sundanya ngobrolna tos sae. Berarti kantun urang dina pasamuan salajengna ngadamel teks paguneman teras ke dipraktekeun. Siapnya? Siap Bu. Siap. Mohon. Tah ayeuna mah waktosna kangge nganalisis teks paguneman. Mangga hideuk ku ibu dibagi heula kelompok. Kelompokna aya nu duaan, aya nu tiluan nya sabab ieu aya 5 jalmi. Ayeuna mangga kelompokna urang tinggal heula sakedap. Nah, ibu share-nya kelompokna baris dibagi secara acak. Ingat rerencangan hidup teh sami wae bade anu mana wae oge nya kedah sami-sami diajar secara kelompok anu sae. Siap. Kedap dibagi kelompok. Siapnya hiji 2 3. Tah. Aya nu tim nu katilu lebet kana tim nu kaduanya. Nu kahiji aya Nita sareng Nurhayati, nu kadua berarti aya Vita, Ratna sareng Nadia. Ya. Siap, ayeuna mangga 20 menit waktosna, 15 menit waktosna kangge ngerjakeun LKPD. LKPD-na ku ibu di-share dina grup WhatsApp-nya. Siap ibu. Mohon Ya, ibu. Nah, LKPD-na ku ibu di-share heula. Kangge LKPD-na, tah ku ibu diterangkeun heula. Ya, LKPD nu ieu mangga tos katingalinya dina layar. Atos? Ya. Jadi engke aya teks paguneman, ingat per kelompok aya teks paguneman, dibaca heula teksna, saatos kitu dieusian ye. Ingat tadi anu tos dicatetnya dina catatan masing-masing jenis pagunemanna naon.
nya anu tadi teh non teh L atanapi TL. Teras ciri pagunemanana kumaha, teras eusi pagunemanana kumaha. Mangga dieusian ayeuna mangga. Ieu ku Ibu ditinggalkeun heula. LKPD-na cobi ditinggal grup WhatsApp-na. Atos aya teh acan Neng? Ibu tos ngintun, Terus saya Ibu, terus saya. tos ayanya mangga sok dikerjakeun ku tadi kelompok nate ya. 15 menit cekapnya insyaallah-nya mangga dikerjakeun. Tah, sabari hidup ngerjakeun ku Ibu baris dipasihan sora-sora supados henteu ieu urang bari ngahaleungkeun kakawihannya sok. Alhamdulillah. Neng Nadia, punten bocor Neng Nadia. Nuhun. Sok bari ditinggalnya. Eta aya saha wae nu gunem caturna teh saha sareng saha? Fitri sarang Linda. Fitri sareng sareng Linda, Linda. Bu. Leres sok diteraskeun nya bari dibaca. Bu bari nguliling ya. Nah, Teh Ratna kumaha cenah eta teh si Fitri alah si Fitri nya. Anu nelpon nu kahiji teh saha nya? Teh Ratna? Fitri atau Linda? Fitri Bu. Fitri laras. Coba Ibu kasaha deui nya. Ka Neng Vita ah. Neng Vita aya pancen naon cenah dirinya teh Neng Vita? Kedah ngasian jenis pagunemana naon, Bu. Mohon ujung isian paguneman naon. Naon coba baharewoskeun ka Ibu. Di chat lah nya, di chat we ke japri ka ibunya. Bilih ke kanyahoan niron ke jeung baku barudakna di Tairon ya. Neng Nadia cenah ieu dina pagunemana teh. Saha nu bade karorompok saha teh? Anu bade karorompok teh Fitri gitu Bu ya teh. Mana cobi leres teu? Oh, Linda Ibu. Ah, pinter. Cobi Nurhayati. Lianti PR bahasa Sunda bade ngerjakeun PR naon wae sih etanya. Bade ngerjakeun PR matematika saurna Ibu. Wah, leres pisan Neng Nita. Lianti PR matematika aya hiji deui PR naon nya? Matematika bahasa Sunda hiji deui naon bager? PR bahasa Inggris, Bu. Betul pisan. Sok nya. Diskusikeun eta eusina naon wae tah anu tadi ditataan ku Ibu eta teh clue. Kelompok 2 terus belesnya Bu. Masya Allah, Teh Ratna luar biasa. Teh Ratna teh sareng saha kelompokna teh nu tiluan teh nya? Sarang teh. Nadia sareng Teh Nadia. Vita nya leresnya. Iya, alhamdulillah. Kayak antosan kelompok hiji kumaha ieu? Atos Bu, atos sami. Atos beres sae pisan tah ayeuna pami atos beres. Tiasa bagian nomor hiji, 2 jeung 3 di
non teh namina teh di Allahu Akbar kera ibu hilap ya Allah puntennya dipresentasikan ku wakil kelompok bade saha anu midang kelompok hiji bade Teh Ratna Teh Nadia atanapi Teh Vita Teh Ratna siap kelompok 2 bade ku Teh Nita atanapi ku Teh Nurhayati Kunita wae nya, nitnya. Usaha. Bener Hayati. Pada sasarangan hayu. sarangan hayu cenah mangga Ibu tuh tampilna kedah nganggo eta, kedah nganggo henteu kedah PowerPoint. disebatkeun wae disebatkeun Siap, soalna Bu. sesah ibunya kedah nyolok-nyoloknya ya sok sebatkeun wae Mhm. mangga Teh Ratna tina hasil analisis kelompok mangga dipedarkeun Mohon Ibu ku abi bade dibacakeun tapi bilih aya nu hilap pita sareng Nadia lengkepannya. mantap sok mangga silih lengkepan Jenis paguneman anu aya dina LKPDT paguneman teu langsung. Teras ciri pagunemanna di dinya aya silih tempas, aya tanya jawab, aya 2 arah. Teras ciri paguneman teu langsung nama margi nganggo media telepon. Teras eusina di dinya naroskeun PR. Gitu Ibu. mohon mantap mangga ayeuna ku kelompok 2 cobi aya sababaraha hiji nu kedah ditambalan mangga kumaha kelompok 2 babar di pedar Di heula kelompok bageut 2 berdasarkan hasil kelompoknya sarang Marhayati di jenis pagunemanna sami sarang kelompok hiji eta kalebat kana jenis teu langsung. Terus ciri pagunemanna komunikasina aya 2 arah. Terus aya tanya jawab oge. Nur Hayati cobi eusina naonnya? Kanggo eusina teh ieu teh naroskeun pancen bari sakantenan ke bari ngerjakeun pancen anu sanesna nyaeta matematika sareng bahasa Inggris teh geuningan. Mohon siap hatur nuhun ku ibu dilelempeng deui nya. Kelompok hiji, kelompok 2 ibu naros. Eta dina pagunemanana kinten-kinten pagunemanana lebet kana anu resmi atanapi teu resmi. 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 Kade etanya tong hilap. Pagunemana teresmi. Nah make teresmi cik. Saha nu bade ngawaler? Nah make teresmi. Bahasana Sareng rerencangan Bu. Mohon sareng rerencangan bahasana oge kumaha Neng Vita? sana nyantai Bu teu kaku gitu. Iya ngangge bahasa loma teanya bahasa akrab. Alhamdulillahnya tos tina pedaran teh tos hararae leres pisan nyoko kana paguneman teu langsung sabab ngangge naon tadi mediana teh? Ngangge ponsel. Telepon. Eusina oge leres pisan tadi langkung eueuh anu kelompok 2 nyaeta eusina ngeunaan bade ngerjakeun pancen babarengan nya. Gitu. Oke, hatur nuhun. Urang emprak sadayana kangge urang sadayana. Alhamdulillahnya tos rengse LKPD dinten ayeuna di Pidamel ayeuna kangge ngukur kinten-kinten ieu tos hararahe teh acannya urang siap-siap kangge kuisis. Tos siap sadayana? Siap. Handphone disiapkeun nya. Ya evaluasi dinten ayeuna pamungkas satacan Ibu lebet kana kasimpulan. Sakedap Ibu siapkeun heula kuisisna. Kuisis. Oke, kedapnya. Oke, tos aya sorana tacan. Ta ieu kodena mangga dilebetkeun 845 hiji 33.
Kodena 845 hiji tilu. Ah, duaan terus lebet. Tilu. 4 hiji deui. Teh Vita, Neng Vita. Oke, siapnya. Hiji, 2, tilu. Nah, sok. Dibaca heula katinggal teu. Mantap. Tak urang deh, jangan ngajawab. Iya. Siap. Oke, nomor 2. Wah, nu kahijina Teh Vita, enggal. Yuk. Ayo, iya duaan deui. Iya. Terus nomor 3. Wah, nyusul Teh Nurhayati. Uy. Nah, nomor 3. Ayo, kade dibacana hati-hati. Asik, paling termurid ibu. Terakhir. Wih, kirang 10 detik ya paling terakhirnya. Nomor 5. Ah, iya mah cetek pisan nomor ieu mah. Oke. Cobi urang tinggal saha juara nu kahiji. Wah, Teh Nurhayati. Nu kaduana Neng Ratna, nu katiluna Neng Ratna, nu kaduana Neng Vita. Alhamdulillah. Luar biasa ya para juaranya. Tah, kitu barudak ngeunaan paguneman dinten ayeuna. Nah, cobi urang sami-sami simpulkeun, cindekeun dinten ayeuna teh urang diajar ngeunaan paguneman. Aya anu tadi geuningan, aya nu ngangge media, aya nu henteu. Paguneman naon eta namina? Langsung sareng Langsung sareng teh langsung, Bu. Langsung sareng teu langsung. Ingat paguneman mah teu bisa nyalira, minimal kudu aya sabaraha hiji? 2. Duaan, betulnya. Teras nu katiluna tadi aya tema paguneman dinten ayeuna anu hiji tadi nu orang Jepang naon? Nyapa, Bu. Nyapa, betul. Anu kadua anu gambar sasalaman. Wawanuhan. Anu katilu tadi gambar anu kartun. Pamitan. Pamitan sakola, betul. Tah urang tos wanoh kanu tilu paguneman etanya kanu tilu tema eta. Alhamdulillah tos rengse, tapi satu acana rengse tak. Kangge pasamuan tilu. Alhamdulillah tadi aya kalempar heulanya ibu nanya, aduh punten ieu teh jaringanna sigana teh. Kumaha tadinya tos sadayana dinten ayeuna materi paguneman tos didugikeun, tadi urang tos refleksi sadayana sasarengan. Di pasamuan salajengna ingat tetep nyandak HP nya, nyandak HP tapi mung diangge pami ibu nyuhunkeun diangge hungkul. Siap nya? Siap, Bu. Tah minggu dina pasamuan salajeng nama kayak urang ngangge game Pac-Man nya. Penasaran matakan kedah jaga kesehatan supados tiasa lebet kin minggu payun dina pasamuan salajengna pangajaran bahasa
Sunda. Bahasa Sunda. Bilih ke aya nu ngajawab bahasa Rusia nya ke ibu jadi Masha and the Bear atunya. Oke, alhamdulillah ayeuna tos rengse pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna Minggu Payun tong hilap disiapkeun urang baris maluruh deui tema-tema paguneman salianti menyapa wawanohan sareng amitan. Aya naon deui? Tah Minggu Payunnya. Ayeuna saha murid ibu anu gareulis anu bade mingpin doa pamungkas ya, doa bade. Wih, cik saha anu bade? Cung 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 cung. Saha anu bade? Abi we Bu. Si gelis mangga sok. Hayu, pingpin Nadia mangga. Saregep kata acan uwi urang di ngadoa heula dina jero hate, ngadoa di kawitan. Rengse. Hatur salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum. Nuhun, Ibu. Ayo, hati-hati di jalannya, adenya. Nuhun. Dadah. Mohon.